Terburu-buru mang, hampura. Astagfirullah. Kontrol atuh. Arek ka mana sih buru-buru amat? Iya mang, orang mau nang amanah si Betty ditamikeun surat kasih Neng. Oh iya. Surat sini Pak, sini. Neng mata ada duanya. Untuk Neng yang selalu ada di hati, seseorang yang selalu aku doakan dalam sujud ataupun doa-doa di malam-malam kliwon. Kau bagaikan bidadari dari langit ke-8, Meng. 8, 7 deh. Ke-7. Hapus ya sedikit. Ke-7. Kacoret sedetik. Kacoret sedetik semua bener. Kudu istimewa yang surat ting si Neng mah. Soalnya dia ada dalam lubuk paling dalam. Untuk Neng dari pujaan hati yang kurindu dan selalu kurindu. Dah, semoga surat ini sampai untuk bidadari yang buru-buru nepi ke sini. Mudah-mudahan sini bisa nerima surat itu. Batin, Neng mimpi lalaki menikah sep teh. Lalaki eta teh meni gagah teh sit. Terus manehna nembak Neng. Terus yang Neng mimpi oge meni atuh ih. Atuh heueuh ti, lakina menikah sep atuh da. Di kampung Bareto mah aweuh kos kitu. Yang Neng mah berarti nu di kampung Bareto jarore atuh. Jare mah ente ti, ngana rajib. Eta mah mimpi Neng, ulah terlalu dipikiran teuing. Atuh sugan we jadi kenyataan. Aya lalaki kasep datang ka imah Neng terus ngalamar Neng sit. Lamun lalakina adudung kumaha ta Neng? Oh my god, tidak Siti, tidak. Geus Neng urang balik yuk. Yuk. Dadah Neng. Dadah Sit. Nih. Woi, Dung. Tadi gak buru ih. Boleh perlu. Tadi kan tadi. Pang bikenkeun ieu surat ka si Neng. Surat naon dong? Dasar teu apaleun jomblo kronis. Kontrol atuh. Surat cinta ka si Neng. Oke. Ulah oke hungkul. Pang sampaikeun nya nih. Soalnya ieu perlu. Ongkir. Dan ka babaturan oge ka Ciitungan tu Inji. Oni express delivery order. Kudu bensinan atuh. Maghrib. Nah, Oke, Bos. Yang penting awas. lancar. Sampaikan. Oke? Oke. Ih. 1000 perak 2002 hiji. Maiklan naon? Ngirim surat di wayah kieu. Pengen geus canggih mun aya WA. Heueuh nya si Dung teh boga HP. Aduh. Ya Allah, Oni hilap si Umi can pacan emam minum obat. Maafin Oni ya Allah. Roni Al-Maghribi. Ka mana, Lur? Betty Aljanari. Balik, Bet. Karena mun ulin, ulah mau centong nih. Umi neangan tuh rek nyangu. Kontrol atuh, pelending. Urang rek ngahuapan si Umi heula. Emang sewaktuna ya nama minum obat si Umi. Luar biasa Al-Maghribi, anak yang berbakti, baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Luar biasa. Tubuhku kuat, badanku sehat. Karena Oni rajin makan paku dan juga awas. Nih naon tadi amplopan?
surat ya Surat naon? ulah cinta kasih Ih. neng Naon itu? yongkirna berarti pikir kasih neng bet Stres. Itu salah ya si Maghrib ngirim surat yang si Neng. Bisa perang dunia katilu ya masih dudung nyaun. Bodo amat. Assalamualaikum Abeti. Waalaikumsalam. Tekeng yang diulunkan gitu Aa. Waalaikumsalam. Abeti ameng yuk. Amang kemana ti? Hatimu. Jangan main-main. Ini hati bukan lapangan sempur yang bisa disinggahi lalu pergi. Nek itu baperan. Yuk Ayo kemana ti? kamana we ke tempat anu paling indah. Tempat paling indah mah nya di rumah. Di rumah deui bosen atuh di rumah wae. Nya di rumah, tapi isina Abeti, Sani Siti, kita bangun tangganya jadi rumah tangga. Gombal wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesra amat teh ongkos Romeo dan Juliet kade ulah dua-duaan wae bet sit Nu katiluna setan kan? kep Berarti Asep curigna. bener sih. Eta Siti Ajit dan mejak ulin si Betty Pak lu nyalahkun. Entunya ti, itu gitu kan? Heeh. Kok sih? Ih, ningali si Oni teh bet nah, kaingetan Cep. Bikinkan surat yang si Neng. Nah, yang si Neng. surat naon yang si Betty Ongkirna. Oke? Sampaikan. Betty kalakuan aduh aslinya paling betah deh diamalkan kita kudu langsung bikin makasih neng surat Sep naon mang Are ka mana? buru-buru mang hampura Astagfirullah. Kontrol atuh. Are ka mana sih buru-buru amat? iya mang orang mau nang amanah si Betty kita bikin surat kasih neng Daek wae maneh mah Sep. Surat naon sih eta? atuh teu apal mang Emang si Betty tuh ngomong di surat naon? henteu mang Oh, heueuh Sep. Ieu urang laot sawah maneh. Sawah maneh angdeurna anu ngarusak. Di situ percaya mah enjoy. Innalillahi nu bener mang Bener. ulah padu wae ngomong teh kan apa meureun eta dangder kesayangan Asep Heuh di situ percaya mah enjoy. Mang jamu mah tara ngabong Sep. Kecuali lamun tak pepet. serius geura mang Serius mah geus bubar Sep. Urang mah budak kangen band. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? iya tuh mang nitip suratna bikin kasih nengnya Siap. Geus buru tenjok ka sawah, besingan rusak kabeh dangdeurna. mang nunya infona ieu tah ongkirna poho dangder Ngompol. Ku polos-polos teuing hirupna. Betty. Aduh, ieu surat di si Betty cenah jeung si Neng. Ngakuna teu urang we Sugana si Neng kapoekan. Nah, pucuk dicinta hileud bun tiba. Neng, Manjabul arek ka mana? nengan Neng. Harieun, arek naon yang Neng? Aduh, ieu aya 2 di suratna. Gimana ya surat cinta teh? Oh iya jika nama surat cinta teh. Iya surat ini. Surat ti saha mang? Pokona ieu surat ti lalaki anu paling kasep di Kampung Bareto.
Asik. Berarti mimpi Neng kenyataan. Ya surat cinta kan, Mang? Iya bener Neng. Sok atuh baca, singkat kencangnya macana. Iya dibaca oke. Obat darah tinggi 1 strip. Obat atel. Obat borok. Obat kurap. Obat rombeheun. Aduh, salah mikeun surat. Kalah resep dokter. Kanyahoan urang lorombeheun. Kok resep dokter sih? Jangan surat cinta. Ngaledek mah jamu mah. Jabri. Gara-gara maneh obat lorombeheun. Kelek tah. Iya. Kali aduh. Tenang, walas. Bet kumaha suratnya anggeus can? Hah? Surat? Sep, kumaha surat teh? Bisa bikin can? Aduh, Sep, urang salah mikeun di suratna. Kalah resep dokter ieu tah mah. Kacau bener mah ya boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari ieu geuning. Mana pantauan sih? Nyempor gitu. Hati dah. Pakai sendal di. Ampura. Aduh, loba teh ngampura euy. Kumaha nih? Aman dong. Eta surat teh si Neng. Geus dibikeun can magrib. Bang, titipin si Betty. Aduh. Magrib. Itu bisa ngajaga amanah. Bet, ngomong atuh. Sorry lur. Suratnya kurang ditunggu di Asep. Betty, sarwana rajit, mana mah Bet. Nyawa teh Bet. Eta teh surat cinta perasaan orang kasih Neng. Duh, ku urang mah suratna geus arek nepi tah kasih Neng. Cuman di jalan urang ka Imang Jambul. Urang dibawa bodoh dong Imang Jambul. Ngomongna dangdut urang anu ngarusak duh. Tah eta nu nyababkeun urang terpaksa nitipkeun suratna ka Mang Jambul. Mamang sih ngomong wae. Jadi rumit kieu kan? Soalna eta amanah, Mang. Kudu geura disampaikeun yang tepat sasaran. Mengapa? Nges satu Sep, kan urang geus mentampura meureun. Dibahas keneh wae. Jadi posisi urang salah kieu. Ampun, Umi. Boga soit teh araredan kabeh. Tapi kadang saeutik sih elingna. Elingna kadang-kadang daripada teknik eling Kok si Betty? bisa wae eling Dharma. Angling Dharma, Bet. Iya, karak kelangna, Bet. Tapi cocok sih dong, cocok. Kamu melang mah baplang sayapna. Ya kumisna. Beuh, kontrol atuh ari-ari orok. Sawae kumis lele. Cabut ah, nya, sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecewa, pokoknya mah kecewa. Nyaho teh eta nyieun surat. Pakai naon coba? Pakai tinta. Tintana make tinta getih urang nyaho teh. Kacika begadang nyieun suratna oge urang. Kopi beak 5 gelas. Sangu beak salantang. Bari ya teh perih. Nepi mah anjir Neng. Umi, pokoknya duduk mah yang pindah. Jadi mah jelema para jahat. Mang karunya teh si Dudung.
Bang apa? Resep dokter untuk Neng?